Kebuka anak Ipan. Oh. Orang 8 masun gerombolan eta anyar keneh kitu keur. Oh, 8 genap. 8 genap. Iya, belah itu. Belah di itu mah gerombolan mah. Wa Tahun 60. genep Eta di Gadog eta. Beak eta warung di Gadog. Lain gerombolan. Gerombolan. Lain gerombolan garong. Oh, lain gerombolan namanya. Gerombolan mah Garong. tahun 60 karo Israel. Doang nang selain eta genep 4 asana lahirna. Karoy. Ari gerombolan karena riwayat gerombolan apal. Riwayatna mah apal. Kumaha kitu teh gerombolan kitu eta ku gerombol. Company, zaman company eta waktu dinya eta di ujung kulon di ditu. Eta di Cibom eta tempat penyandaran kapal di Tanjung Layar. Kapal naon? Kapal di luar negeri di dia. Oh. Di luar negeri ka dieu. Oh di Cibom eta. Di Cibomnya didinya. Nu loba bantengan. Ah, di Cibom di Pelebah Pecang bebelah di tuna. Atuh Cibom loba aya bantengan di dinya mah kan. Di dinya eta pan di Tanjung Layar eta pan aya lapangan belah di itu deui. Heeh. Di dinya pan aya imah Belanda di dinya. Kiwari aya keneh imah Belanda. Oh, Ya. kami tuturun nih kriya teh. Imah Belanda eta aya keneh kiwari utuh masih tembokan ge. Tapi rangkana doang. Di Cibom eta kan. Tempat dame. Naon eta? Dame. Company dinya teh dame. Ieu lamun meunang sakitan meunang ngagebugannya. Eta sakitan pan anu teu nurut kana maneh namanya aturan manehanana eta digebugan waktu penjajah eta. Anak bapak. Ke tahun 45 eta dijujur. Itulahnya. Dan 40 ka ditu eta. Dijujuran teh jalema. Bapak kula ge dijujuran. Eta bapak dijujuran mawa ieu nya oh doang kuda narik-narik ieu teh gerobak. Jepret digitikan teh bapak kula. Tah, eta di itu aya penjara. Di daerah mana Tanjung Layar? Di Tanjung Layar aya penjara naik kalau. Aya tempat cai. Oh, di Tanjung Layar eta aya penjaranya. Aya penjara. Kuari gawe keneh. Aya hamalan positif. Oh. Terus mawi teh mah positif naik ka luhur teh. Itu di ditu tempat ngaragakeun jelema setiap anu gagal jelema ngalunjak diragakeun ka cai. Oh basisir dinya mah saluhur tubiran. Atuh tubiran kara batu. Batu. Diragakeun ka handap si jelema. Anu ngalawan mah anu bapak kula menurut ieu nya waktu dinya. Jadi terus eta bapak kula mah baheula dihantam di pecutan dihantam bae lain. Tidinya geus pelebah dia eta bapak kula di penjara. Menang penjara. Kakarak manehanana geus beres itu di dieun tentara sukarela waktu dinya. Tentara sukarela baheula mah eta nek jadi pagawe eta nya. Nu jadi pagawe eta baheula mah dihukum heula kakarak jadi pagawe. Ai kiwari mah jadi pagawe heula kakarak di penjara. Dihukum. Dibaliknya. Katibalik kiwari mah. Kiwari mah katibalik. Jadi ya dipilih lah kurangnya, dipilih lurah, dipilih dewan, dipilih segala. Gitu eta. Kiwari mah jadi itu heula. Jadi pejabat heula. Pejabat heula, jadi pejabat dihukum kiwari manehna. Nya. Ai bapak kula mah zaman sukarela, jadi tentara tas dihukum Ku Belanda. Zaman Soekarno. Ya, zaman Soekarno. Gitu eta dihukum heula bapak kula mah. Kakarak jadi tentara tapi sukarela. Laju eta gerombolan belah mana? Atuh gerombolan mah atuh setiap sekeliling kieu gerombolan mah. Bangsa urang. Atuh bangsa urang anu milu ka ditu, aya anu ikut ka ditu. Eta milu ka ditu. Pagawean gerombolan naon? Bagan gerombolan mah tuh nyiksa jelema. Pan gitu. Disiksa jelema. Nyiksa kitunya. Aya nu ikut ka ditu lah. Karena penjajah belah ditu. Aya nu urang doa ai taluk mah ikut ka ditu pan. Purah mawa senjata, purah mawa naon gitunya. Itu eta. Jadi di eta ulah aneh. Di ujung kulon tah loba kuburan di ujung kulon nya iya apa kuburan dong kuburan gede urang di dieu anu nya hulu ka wetan anu nya hulu ka barat anu nya hulu ka timur kuburan waktu dinya mah kumaha boa eta termasuk gerombolan belah dinya loba ya belah dinya ge moal disebutkeun eta lah Cibom. Jadi jelas di dinya eta aya penjara. Nah kalau di handapna eta aya bangunan Belanda. Kiwari gaya keneh bangunanna bisik teu percaya geura saha bae bisik hayang nyaho ka Tanjung Layar neuleuh penjara. Geura ka Tanjung Layar ka ditu. Muatlah di Pulau Pecang nyebrang ka Cibom, ti Cibom naik terus ka Tanjung Layar. Lempang ya.
Lempang kan di Cibom nya. Cibom terus di Cibom naik ke Suswar. Suswar turun di Kahanap terus kan itu ke Tanjung Layar. Ke Tanjung Layar tah didinya engke aya naik kurang ke tempat urut penjara Jelema naik ke luhur kan itu. Itu aya tempat blendong cai, pam cai gede-gede. Geus dibelit kiwari mu ku tangkal kayu anu sakitu gedean tapi teu dek beulah tangkal kayu nage. Oh Ieu iya. nage pamna gede. Nanti wadah cai cara di misi ruyata sok di omen ku guru dan kitu carana. Oh lain maksudna eta di Cibom ge teh gerombolan mangsa aya baheula ge berarti nya. Positif. Oh. Aya. Pagaweana Pagaweana nyiksa jelema. nyiksa jelema. Kumaha buah duka salah kumaha. Disiksa beh teh jelema. Disiksa beh cek mate mah didinya teh jelema. Eta berarti hari gerombolan mah sifat lobaan. Lobaan, gerombolan ieu Ambring-ambringan. Abring-abringan, gerombolan ieu. Oh nya. Salaki kawari ge jelema nu abring-abringan teh gerombolan. Ih, Lintah organisasi teh naon? Oh gerombolan. Yang rawayan. Atuh gerombolan beh setiap nu daek kitu siap partai-partai eta siap bro. kuburan siap penjara jelas gerombolan kiwari ge. Itu partai perlombaan. Partai mah internasional ieu bae anu heulanan leuletikan dah modelna organisasi leuletikan bah di urang. Misalnya ieu mah dari BPKB gitu nya. Dari naon gitu nya. Atuh tuh. Pan kieu di organisasi eta. Coba segala Gerombolan mah umum ieu. ya gerombolan mah umum. Jelema lah itu 10 gerombolan langsung. Gerombolan. Ngeun baheula eta aya abring-abringan kitu nya. Abring-abringan, Semaehan jelema kitu nya. Jadi organisasi eta aya baheula mah. Organisasi teh dibejakeun. Gerombolan bersebutna. Siap kuburan, siap penjara gitu. Lamun hayang jadi kiwari ge hayang jadi gerombolan negara bae, tapi siap kuburan siap penjara. Eta gerombolan baheula. Jadi gerombolan mah doangna hayang asup jelema ribut lah jelema teu bener gitu. Aya organisasi BPKB mah teu positif. Positifnya. Resmi. Mah resmi aya baheula mah lain. Lain. Eueuh. Eueuh tah mah aya asup jelema itu be. Lobaan abring-abringan begitu. Abringan. Ai garong teu loba garong mah, tingkuas, tingkaruas garong mah. Ieu mah garong di anu gitunya. Paling 4-5 jelema nya. 4-5 baheula jelema mah. Eta baheula kulanya inget kana garong. Garong ilin gerombolan. Kayak garong mau pindah ke urang kayak lain di videona, lain deh videona.